Uning arundayanana jeung Nabi utusan Allah Muhammad putra Abdullah putra Muthalib putrana Hasim putra Abdi Manaf putra Qusay putrana Kilab putrana Murrah putrana Ka'ab Lu'ay putrana Golib putrana Fihir putrana Malik putrana Nador putra Kinana putra Hujaimah putra Mudrikah putrana Ilyas putrana Mudor putrana Nijar putrana Ma'ad putrana Adnan wajib haram nguningakeunana ti Adnan dugi ka Adam sabab taya jalan soheh wajib deui uningana rundayana ti ibuna jeung Nabi utusan Allah Muhammad putra Aminah putrana Wahab putra Abdi Manaf putra Juhroh putrana Kilab tepang ti Kilab jeung gawarengna jeung jadi ibu jeung ramana masih kene sarundayan Sadaqallahul azim Rabbin fa'na bima lam tanah Rabbi